Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kami merasa daya. Dulu rata nu jauh di perempuran nu angin di pedesaan anu dumung keterang di lembur matuh bancar karang pamidangan. Sabar terus biasa urang ngawal. Ngabahas wartos nu atos-atos. Percanten mapai lampah milangan imah Bandung sadap naon coba teuing pilih penasaran ayo kan mau jangan jejak anu garaga akang tatanu saroleh mama panu waluya nini aki anu jalembar rezeki paranjang yuswa bilih teu percanten jauh di jugjug anggang deteang ada noncing ngadon ngabaso harewos beja tatangga cek eker cenah ieu baso pang edun-eduna coba tuh teh ya teh bilih teh percantan urang cobian review duwi ka mana raosna ieu baso sapertos kumaha bentukna antos sakedap nuju dipesenkeun heula oh kadieu tah tinggal tah oh ternyata janji memang tidak pernah mengingkari. Oh, terus ayah nu gaduh lalakon. Sampurasun. Damang. Alhamdulillah. Sareng sahanya ieu nyarios teh. Rinda mojang pituin Garut je. Mohon. Nuju ngabasan neng teh. Mohon. Ieu teh baso naon namina teh neng? Urang teh basa Cikurantung. Cikurantung lebat ke desa Padamukti. Desa Padamukti, Kecamatan Pasirwangi. Nah, Neng mana beda? Rinda. Neng Rinda nuju nyarengan ngawaos. Salah satu channel dina bahasa Sunda dina channel YouTube. Di antawisna ngawangkong ngabas wartos na atos. Aya babasan sepuh kapungkur warisan orang tua baheula Manawi sareng Manawi Neng Rinda uninya sok aya istilah kieu nyeri beheung sosonggeteun uning ade di osok oge aya babasan sepuh kapungkur jauh di jugjug anggang di teak terang teh hah terus terang teh maksudna naon Terang. Kan kami tersedaya ternyata memang Neng Rinda oge masih ngeblank ditaros babasan Sunda baheula. Teu sawios sanes kedah ngawalna nu penting kasayogianana. Ieu masih aya di wewengkon Pasirwangi di Cikulantung. Aya baso nu katelah namina baso Ani Cikulantung. Percanten teu basona jiga kumaha? Jiga kieu tah. Teh kira-kira ya suku naon ya suku gajah sama suku sapi. Dinosaurus. Hey. Di mana ya orang? Cikurantung nih. Cikurantung tah. Kita nikmati baso Cikurantung pakai tulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kanca mitra sadaya urang cobian ieu baso Cikurantung. Wah. Rek hujan beas. Ternyata memang kan kita sudah pilih penasaran kumaha proses ngadamel baso Cikurantung. Nah, ini nuju ngaladangan. Tetehna nuju ngaladangan. Akang Teten nu saroleh ma Bapa nu waluya ini ake nu jalan rezeki paranjang yuswa mojang jajaka anu garaga
sakitu nu kapihatur pangampura nu kadeda pilih ada bahasa kirang lemah kirang tata kirang detik kirang kedugaan kejuta maklum jalmi hapunten kasadayana urang teu dihandeuleun sieum urang teu dihanjuang sieum paranti nyokot ninggalkeun babasan kurang tepang deui edisi anu baris kasorang hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.